kumaha sih aing teu ngarti sorangan Ai mah. sia akal ngajak riweuh ka aing. Ai sia teh butuh sampo apa butuh tangkalak nyuk. Yo Kipli nya. Moal aya sampe, lamun eueuh sampe. Lain ieu mah tangkal sampe. Heuh pan sia teh melak tangkal sampo lain. Erek melak di kebun. Beraku sia ayeuna di kebun ayeuna melak sampeuna. Aing mah moal melak tangkal sampe, aing mah ek melak sampe ame jadina sampe. Lamun sorangan aya nita aing melak tangkal sampe, engke nu jadina tangkal sampe naik payuna aing ngajual ka mana? Heuh pan ke tangkal sampo teh aya sampean kunyuk. Heh. Nah ini sia na kumaha. Sia rek meuli tangkal sampo aing kajak Yo. gelut jeung aing ha. Yo, Sia kajak gelut jeung aing. ayana tangkal sampe, tina sampe. Neng, Kumaha? Kan? iya teh kan akang teh bingungnya micun artos gitu nya. Witi kota. Kumaha upami ku urang layana cuang digolangkeun angge melak sampe we. Tah abdi mah teu langkung akang we. Aduh, kitu tah soleh pisan ieu mah boga pamajikan teh. Uhun. Tos atuh kieu we akang ena bade pamit heula nya. Uhun, sing Bade hasilna. milarian bini sampe nya. Enggak. Doakeun nya. Uhun didoakeun pisan ya, Nuhun. Kang. Sing salamet kan. Nuhun mangga Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang hilap Neng. Hirap naon, Akang? Hilap teh acan salim heula kitu pan urang teh kedah aya tata krama atuh. Nya. Oh, ya. Tah salim heula tuh. Tah kitu kan pidoati seorang istri teh. Eta teh berguna pisan. Tos kitu nya akang Nuhun, bade Akang. Salamet we nya. Nuhun mangga. Taya nu hirap deui. Atos. Oh, uhun atuh. Tuh ya geus teu biasa urang di lembur teh. Aing kudu nyamperkeun heula si Kipli kieu carana nama ya. Sana si eta sok apal bandar-bandar sampe. Itu teh anu si Kipli euy. Ya loba tanggal sampe ya. Sanu bogana ieu nya euy. Tapi keukeuh aing kudu nyamperkeun heula si Kipli ieu mah euy. Manehna mah kan geus di dieu di lembur geus lila gitu. Aing di kota bae. Pasti apaleun si Kipli mah. Mana si Kipli nanya? Pilola di balong. Disambung deui. Disambung deui. Tumarima karena takdir tiang widi. Anjing paranas kieu teh ngusan batur itu kamarana nya. Kipli lah ini tuh. Kipli. Nah, mana jika nu kaget gitu. Masa hilang nih, sudah gerandong. Nasi aya naon melong namanya kitu ka aing. Ampun Pak, abi mah tegaduh sambetan. Kami TPN tegaduh abi mah. Abi mah tegaduh sambetan. Bapak pada nagih abi mah tegaduh sambetan Pak. Yo, sing bener sia teh Kipli. Ieu si Jiwong sia mah ieu. Deuleu atuh. Iya saya. Ih. Tah. Wang. Heeh. Sia juga si gerandong geningan buk sia. Lah saya mah kalakang ngece geuning. Ji. Sia tirah gelo. Sia mah kieu we jalma gelo. Yo, aing mah alhamdulillah aing di kota Pli. Kapangge kahirupan aing. Sia karek datang di kota. Apaan heueuh? Anjing, aing meuni pangling meuni sia meuni gaya kieu euy. Baju udal edel, celana lepis, sepatu lancip. Anjing itu sepatu saha? Ya aing menang meuli itu supermarket. Ji, nakalakan nyeleurikeun sorangan mah geuning. Keren. Tah, Keren kitu sih euy. tuh. Anjing siga loba duit sorangan balik di kota mah ya euy. Caritakeun eta mah. Ieu ya aing. Sok diuk kela. Naon aya bisnisan naon ya aing bisnisan kieu mah rok sok rada sumringah ya piduitan sigana ya. Aing teh panheu pamajikan bingungan gitu kumaha carana ieu nonton duit gitu tah. Gampang. Heuh aing teh erek neangan bibit sampo. Sia jauh-jauh di kota anjing datang ke lembur hayang dengan bibit sampo. Di ditu mah hese yo.
Labu mana? Centing geus. Gede toing awak siapa tiba heula aing aya kos aing ramping make calana kumaha ge pantes nu mana anjing harana. Saya butuh naon ayeuna puguna? Heueuh ya bisi pan sorangan mah di lembur teh geus lila heuh. Butuh naon? Aing anter ka ieu anu bogaeun bini sampe. Aing butuh loba. Nya butuna loba aing mah. Aing melak di mana? Itu pan aing geus beli kebon di ditu tuh. Anjing benar jadi bandar sampo mana? Nya kitu atuh menyaing kahirupan aing hayu we dihandap sama. Atau aing meureun bisa milu gawe meureun di sorangan. Tapi Pasti. itu bener teh itu sia lain itu. Aing tuh. Sia juga juri gunyuk tah buk sia kitu geuningan. Tah kitu maneh mah teu apa mode teh aing mun hayu we cicing dalam mur geura ka kota sakali-kali mah. Ih, aing nu di kota lila mah kitu cek aing geunan tah. Nya heueuh geus tong lila teuing ya. Urang ayeuna rusuh da. Mamajikan kesel. Gampang aing bener sampo mah boga aing. Aya kawan. Bibit nama boga aing. Oh iya patuh. Erek di tangan enak. Mun bisa mah ayeuna sorangan keur disaleun. Da, sebenarnya mah nyase sih ai urang. Ya, masalah eta mah gampang ke ku aing ditransferkeun. Yap, ayeuna nu penting mah meunang heula aing bini sampeuna. Gampang sih, Yap. tapi da ieu teh pamajikan tadi teh kita ngangan duit cenah, nganda. Wah ieu teh nya Ya, biasana ge pan aing nu nginjep duit ka sia ih. Panaina mah sia geus loba duit meureun ti kota kunyuk. Nya geus gampang lah. Yap, antar heula urang. Aya teh. Aya gampang. Heueuh gawat. Tuh gampang. Ya aing meni gerah. Yap, Pan itu tuh pamajikan rek masak cenah. Wah duit. geus ke ku aing ditransferkeun. Tuh gampang pamajikan aing we di ditu keneh. Bener tapi nya. Bener. Awas ku aing sia Yap. bohong anjing. Bener ya, Sia Bot. meni gaya kieu we balik ti kota. Oh, atuh deuleu. Siga si Oh. Elvis anjing. Eta geus loba nu ngomong kitu ka urang. Siga si Elvis suka isi. Yap, Bener. yap lah. Tapi suka sih kunyuk sia. Ya tangkal sampo teh salger kieu ya. Sugan menang 3 tahunan wajeng bangkang nangke lah. Sugan aya nu ka dieu, aya nu butuheun. Digemukan heula ya. Mana ieu teh, Pri? Tuh, balad aing tuh aya tuh. Nah, anjing tanggal sampuna geuna meni lega kieu nya. Heeh, kapan ieu meni aralus? Gampang urusan sampo mah di kampung mah urusan aing. Ya. Sorangan biasa sampai komisina gede tawar. Gampang sok ke kuing dipangetakeun. Diatur lah harga mah. Sok. Kang Deden. Yo. Enak mah, Dek. Kenaon euy? Yang gemukan ya. Kena gemuk wae. Wah, bener euy digemukan wae paingan meni salalubur kieu Kang Deden euy. Pan ambeh seger. Ya, uing boga baturan tah balik ti kota, butuheun bibit. Butuhan sampo. Bibit sampe. Loba. Hayang melak cenah. Di belah ditu aya nu wantur, nu wasaha mah aya di ditu ge. Oh, loba di dia mana rek nu kumaha ek bibitna yang bibit naon maneh sampeuna? Sabaraha rupa sih sampe teh? Loba. Pokona mah urang mah hayang bibit nu pangalusna. Tan pangalusna Aya cenah. nu pangalusna aya tah aya nu urang ge ieu tah. Sampo mantega aya. Tah sampe mentega nu alus mah enak sampe mentega mah. Manehot. Soalna butuhna sampe naon? Sampo mantega sih. Tah elo sampe mentega mah loba. Jeung peuyeum. Pokona mah nu hargana bakal mahal we. Oh, sampe mentega jeung peuyeum anu kitu mah teh. Dijikeun tuh di ditu ge anu si Maesaro, Maemunah, Mae maneh aya di ditu. Oba di dia mah tah. Tempo tinggal ya tangkal lagi meni salager kieu. Sampo naon eta Maesaro, Maemunah? Nu ceu Maesaro, Oh. ceu Maemunah, Nu ceu bogana, nu bogana. Ai sugaran sampo. Di babaturan. Kebaturan balik di kota biasa bos lah balik di kota. Siap, Bos. Borong cenah hayang Loba lah, bisnis cenah di kampung cenah Siap. melakan non sampe manehna karek meuli kebon tah cenah. Ieu teh terjamin ieu teh sampena bakal aralus ieu teh. Insyaallah ieu mah geus SNI ieu mah. Sampeuna ge. Gampang bisa aya kendala naon kitu kieu mah tinggal balik deui ka dieu. Nyasok atuh urang pan ek melaknya. Berarti urang butuh sampena 1 ton. 1 ton. Nah, gampang 1 ton mah loba. Sampe. Kapan heueuh? Aisyah teh rek meuli sampo apa meuli tangkalna, bibitna? Kapan aing teh erek melak sampe? Heeh. Berarti aing kudu meuli sampe. Anu dipelakna naon? Nya sampe atuh sia teh. Atuh tangkalna. Ji, Kan sia teh rek melak sampe, meureun melakna tangkalna lain sampeuna atuh kunyuk. nah geuning sorangan mah gering Kipri. Nya atuh tangkal sampe mah mun engke nu jadina teh tangkal sampe lain sampe. Anjing, aing boga balad teh kieu teh. Ji. Aisyah butuh naon anu puguna, butuh Ya. sampuna, butuh tangkalna. Aisyah teh melak naon? Aing teh erek melak sampe.
Ngarti aing ngenan si aing melak sampo. Berarti anu dibeli teh sampo. Nya tangkalna tuh kunyuk. Astagfirullah teuing. Tangkalna atuh sia mun naik melak sampo, tangkalna mah nya melak sampeuna sia. Aing kalau ka emosi kieu mah Pli. Ya lamun melak tangkal sampo engke nu jadina tangkal sampo lain sampo. Terus ayeuna sia amun misalkan ayeuna melak tangkal sampo nu diarana naon kan sampeuna. Ji, nah kumaha aing teh erek ngajual sampo Kipli. Lain Ngarti erek aing ngajual ngarti. tangkal sampo. Sia teh melak tangkalna heula engke ngahasilkeun sampo. Yo, melak cengek jadina cengek. Melak sampo jadi sampo, melak tangkal sampo ke nu jadina tangkal sampo na erek payu aing ngajualna ka mana moal payu. Nya duit aing. Aisyah terus butuhna hayangnana naon ya? Aing erek melak sampo ambe jadi sampo nu kumaha sih? Na kumaha ieu teh Lamun aing? melak sampo melak tangkalna. Tangkalna. Sugan aredan kalah Kapan para sia ye di dieu. urang teh Dari butuh dong pisan. sampo. Tangkalna Aisyah mun naik melak sampo tangkalna. Ya naon. Terus kan mau urusan orang. Ya pulang ka dieu. Kumaha sih aing teh ngarti sorangan mah? Aisyah kalak ngajak riweuh ka aing. Aisyah teh butuh sampo apa butuh tangkalna kunyuk? Yo Kipli nya. Moal aya sampo, lamun eueuh sampo. Lain ieu mah tangkal sampo. Pan sia teh melak tangkal sampo lain. Erek melak di kebun, ku sia ayeuna di kebun ayeuna melak sampeuna. Aing mah moal melak tangkal sampo, aing mah ek melak sampo ambe jadina sampo. Lamun sorangan aya nita aing melak tangkal sampo, engke nu jadina tangkal sampo naik payuna aing ngajual ka mana? Pan ke tangkal sampo teh ge aya sampean kunyuk. Ji. Nah sia na kumaha? Sia rek meuli tangkal sampo aing kajak Yo. gelut jeung aing ha. Yo, Sia kajak gelut jeung aing. aya na tangkal sampo, tina sampo. Sia manangan we pi nafsuan we aing sia mah kehet teh. Ya mun ieu jahe ieu. Ganeng aing keur ngomong, cicing. Oh cicing heula yo. Nah ya naon jelema. Urang teu ngarti aing kumaneh mah. Pan Sia nu teu ngartina mah. ampun teh aing teh erek melak sampo ya, Pli. Sia teh melak sampo melakna tangkalna ku aing ditonjok pisan geura. Melakna tangkalna kunyuk engke nu dialana sampeuna prak ku aing sia melak sampo. Jadi naon atuh beureun kaya buruk sampeuna. Ai sia. Ji. Yo, heula sampo heula tangkalna. Sok. Ya pertanyaan goblok siapa? Goblok siapa Bos, cek aing. aing kieu carana mah aing teu tulus meuli nagenan. Ieu mah. Ya sia teh aing ge pusing anjing Ieu mah yo. ngabantuanana. Maneh jeung itu jeung Mang Didin erek nipu aing kena aing loba duit. Teu jadi aing meuli nage lah. Sia anu nipu kunyuk. Sia anu butuh tadi, hah? Sia anu butuh tadi nyebutkeun aing nu nipu aing nipu goblok. Kapan heueuh kitu aing mah butuhna ge sampeuna lain tangkal sampo. Yo geus gandeng aya nama ulah para sia di dieu. Mana jelema aredan jeung balik. Biar aing Balik. sia mah. Goblok. Kipli. Buka babaturan ulah ham. Jadah. Naon? Kumaha teh jadi moal teh ngan Sia wae aing balik ke mantog anjing lah. Jual meuli sampuna ka ditu tuh. Goblok sia mah. Cih. Kumaha aing masih Kipli mah lieur geuning jalma teh. Anjay.